Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang Daudi Mitra sareng simkuringnya urang naraskeun hanca dongeng anu katuna dina dinten kamari. Kamari teh neme dugi kadinya Mitra atuh urang sami-sami dangukeun kumaha terasna ieu jajar carita wilujeng ngadangukeun rungah. Barang tepi ka imah kasambak maineung keur aya we ditepas bari keur ngabulahe we nyeupah atuh ningali kadatangan nu jadi anakna nyata si Selud terus we ngabagiakeun maneh geuning sujang karamulang geuningan nah buat kabarin antoing taun teh ya kieu kakara balik enya mak uing teh kajongjonan teuing atuh da resep keur parang loba lauk mak jeung deui basa balik teh uing teh langsung gura-giru balik mak saja jalan teh merhatikeun heula kaayaan lemur. Merhatikeun naon sujang? Nah aya kajadian aneh kitu. Ih ari emak nah teu apal kitu. Kapan di lembur teh geus teu aman mak. Ting kunaon dak dumadak loba anjing nu paeh teu kupuguh atuh mak. Cenah emak oge ngadenge kapanan ibu sujang. Di lembur teh loba anjing nu parah rae tah maneh nyaksian kitu. Nah bener eta bejahat teh. Ih bener mak. Enyaan eta we basa uing ngaliwat. Basa indit jeung balik teh. Saja jalan teh sering mangihan anjing nu paeh tinggal loler we dina kaayaan tatu mak. Mana kitu ge bener meureunnya. Eta bejahat teh. Anjing teh geus aya nu maehan kaya kitu mah. Nah saha atuh nu boga dosana jeung naon maksudna nya? Hinggis we jalma jahat ujang. Lain ku jalma jahat mak ceuk uing mah. Tapi kawas tapak sato galak. Anu mibanda tanduk atawa sihung. Ngan jelas lain ku maung atawa macan tah. Dipaehanna eta anjing teh. Kawas-kawas urut disuruduk ku sihung bagong mak. Kapan kawiri-wiri di lemur urang teh diranjah bagong. Kitu pananuntikan uing mah. Nya ujang. Bisa bae ku bagong meureunnya. Mun kitu mah lemur urang teh teu aman. Bagong teh geus abus ka jero lemur nya. Ku kituna cenah. Kapan Pak RT sapara kanca oge. Kieu ari teh ngahangkeutkeun ngajaga keamanan ku cara ngajak warga ieu lemur pikeun ngaronda ujang. Enya mak. Kumaha tuh ari geus kieu kaayaan lembur teh. Jadi riweuh bisa wae warga lembur aya nu jadi korban mak lamun eta bagong asup ka jero lembur mah. Bet aya be atuh. Da eta atuh derebet kungsi ngadukeun bagong sagala rupa. Jeung deui maehan bagong sakitu lobana. Jadi we kieu temahna mak ceuk si Selud. Manehna teh ngarasa hariwang inggis di lembur teh. Aya kejadian nu teu dipiharep. Alatan kungsi ngadukeun bagong. Kitu deui warga lembur teh kungsi maehan bagong nu sakitu lobana. Ih ujang geus kieu we kuduna meureunan. Kapanan urang lembur gitu salah-salah teuing atuh maehan hama bagong ujang nu ngaganggu nu ngaruksak ka pilemuran. Ngaruksak kebon kitu. Wajar we lamun di paehan teh. Ku kitu nama mamiharep maneh teh milu jauh jeung batur milu ngaronda. Kewajiban salaku pangeusi ieu lembur dina ngajaga keamanan tah kitu. Nyalah mak. Uing ayeuna mah rek milu ngaronda. Kapan kewajiban atuh ari ngajaga keamanan lembur mah. Lain demi kepentingan pribadi. Uing teh rek milu ngaronda malah. Jeung inggis diaromongkeun we uing teh digogoreng lamun teu ngilu teh mak. Ngan kadewe ujang. Pamamaneh rek ngalakukeun kahadean. Contohna rek milu ngajaga keamanan teh umat ulah karena kapaksa.
Ulah karena itu iya tapi sing ikhlas we dar masalah ku manusia kudu silih belaan silih tulungan silih ngajaga keamanan mangges jadi kewajiban jeung sasama tah kitu taeun teh Sujang nya heuglah mak uing rek milu lah atuh ganjangna carita kayaan di luar teh beuki poe sora-sora satu peuting beuki reang patembalan kira-kira wanci sareureuk budak si selud teh maksakeun we rek indit buru ka pos rek ngilu aup jeung nu ngaronda anu sejana pamitan we ka maineung mak uing teh indit heula mak wayahna ditinggalkeun ku uing omat we ulah wani kaluar bisa aya kitu kieu emak sing bisa ngajaga diri jangan ditinggalkeun ku uing ya mak nyajug we sujangkeun we mama sorangan oge da keur naon atuh mah geus moal aku kulunuan kaluar taeun teh keur mah kaayaan geus peuting Ujang maneh ka hadewe ulah sologoto sing ati-ati pama pasaranok jeung Bagong mah sok komo sosoranganan kancang we jalametkeun diri lumpatnya jeung ulah malawung di jalana bisi-bisi diancam ku eta Bagong mun heug asup ka lembur. Iya malah tenang we atuh tenang ulah salempang ulah hariwang uingnya bakal hati-hati mak tugas gitu mah koloyong si selut teh keluar ti jero imah dijajab ku paneuteub mah indeung anu jadi indungna mudah-mudahan we atuh sing salamat anak aing teh ngonih nyieun kahadean milu aub jeung batur ngajaga keamanan ulah aya kitu kieu kituna teh bari meundeutkeun panto gebrug dipeundeutkeun mah indeung mah rek ngaremaneh we cenah sorangan di jero imah moal wani kaluar keur mah kaayaan teh geus peuting ayeuna mah urang caturekeun di pos ronda jalma geus ngarumpul aki jai si Acim Pak RT bah daroji jeung anu sejena ngan Pak Haji Bandi we nu can datang teh geus araraya di pos pok kadenge Pak RT teh keur carita kumaha geus ngarumpul kabeh ya anu kabagean ngarona penting ayeuna nya geus ngarumpul jang RT ngan bae Pak Haji Bandi macan aya ngurunyung ya kapan bagean penting ayeun harek milu cenah mah ngaronda ceuk bah daroji anyalah yang cenah rek ngirim bakal ya keur urang-urang ya bakal ngaronda tapi cenah aya datang geuning Pak RT meureun masih kene di imahna kene keur tatahar kene tah kumaha yeuh dina peuting ayeuna nah bade ngurilingan lembur atapi jaga di tiap jalaneun nu bade ka jalaneun anu bakal jadikeun tempat pikeun asupna eta Bagong ka lembur tah kitu alus nama patroli we ya ngurilingan lembur sabab ari nu dijagaan mah kapan lain bangsat lain jelema tah Bagong loba pisan jalana teh manehna bisa asup ka jero lembur di mana we jalana angaranan sato ku kituna leuwih hade kontrol we bisi asup deui ka jero lembur sok komo ngaganggu ka warga ya jadi rek patroli we kitunya bener ki ya tapi kuring salaku RT ge ngarasa tenang lah ari wanci peuting mah meureun kabeh geus ngarampih warga lembur mah moal aya nu kukulam perengan tapi ingis teh bisi we ngarusak ka kebon deui ya atawa ngarusak naon wae anu di lembur tah kitu laras pisan Pak RT nu dipekaur di pikapaur ku abdi mah eta Raja Bagong teh mawa baturna pikeun ngaranjah deui sabab ku maranehna urang geus dianggap musuh pikeun maranehna mah tangtu we bisa jadi ngayakeun balitungan pasti incerana teh bisi warga lembur kamari nu diincer teh kakar anjing bisa wae penting ayeuna maneh ngalakukeun tindakan pikeun ngincer-ngincer warga lembur boga rancang jahat ceuk si Acim mahiran ceritaan
Oh jang bisa jadi eta Raja Bagong teh boga rancana jahat. Aduh eta Raja Bagong teh kawas boga maksud anu tangtu ari cek aki mah. Bawa Raja Bagong teh lain Bagong samaneh. Buktina tindakan teh kawas jelema boga siasat sagala rupa. Kumaha kitu Ki? Tapi bener oge nya eta Bagong teh lain Bagong biasa eta kapan wadauk jeung deui bet araran bet maehan anjing segala rupa tuh nya. Leres Pak RT. Tapi urang salaku manusia kudu leuwih pinter ya. Ulah nepi ka eleh ku sato. Keun perkara Bagong biasa atawa lain mah kanu jelas urang teh ulah dugi kacok-kacolongan. Memeh Bagong asup ka jero lembur, urang kudu geus ngalakukeun tindakan pikeun ngajaga sagala kamungkinan. Oh kudu leuwih waspada we kitu tah. Kudu nganyahoankeun. Nya kitu pisan ya. Piraku urang teh eleh ku sato. Kapan manusia teh leuwih mulia batan manehanana. Piraku we eleh siasat ku eta sato. Kapan sapinter-pinterna ge Bagong moal leuwih pinter batan manusia. Oh nya bener pisan. Nya tapi kadewe sabab Bagong teh lian ti weduk. Bagong teh boga kaanehan nya eta pinter. Bahasa maehan anjing teh kanyahoan asupna kapan. Kitu ari cek Abah mah. Leres pisan eta teh euy. Sabab eta Bagong teh pura-pura lumpat kabur. Kawas rek balik di kaleuweung. Sok padahal mah nguliwet we miheulaan asup ka jero lembur. Tindakan teh lanti pisan oge ati-ati naker. Jauh-jauh kapan anjing teh geus pararaeh we tah kitu. Leres pisan. Abi oge sapamanegan. Nu disihareupan ku urang teh lain Bagong biasa. Kangaranan rajana bisa wae normakeun Bagong siluman. Buktina eta Raja Bagong teh tarawanit datang ti beurang. Datang teh pas wanci peuting wae. Cek si Acim. Nya. Tapi kapanan basa kapangih ku Abah di Tegalan mah eta Raja Bagong teh ti beurang. Piraku siluman mah jang. Bener oge nya Bah. Aduh, jeung deui basa ditembak panonna teh ku kuring jeung Aki Nyai. Karasaeun geuning ku eta Bagong teh. Aduh, nah atuh jeung waduk jeung pinter ku eta Bagong teh nya lah. Wah Bagong siluman nya lah. Ih, bisa wae Bagong siluman. Ari cek Aki mah. Nya eta bisa bae mangrupakeun Bagong biasa anu katumpangan ku siluman tak kitu maksud teh. Nya tak kitu bener pisan Ki. Barang keur jongjon ngalobrol bari nungguan Pak Haji Bandi. Si silut anu geus tepi ka eta pos ronda. Tu kadatanganna teh dibagiakeun ku Pak RT. Jang selut geuningan. Kumaha jang rek milu ngaronda ye. Muhun Pak RT. Bade ngiringan we ngajaga keamanan. Halus jang. Ya ka jero. Ka mana wae atuh ka karamiluan. Muhun Bah. Hapuntenna we nembe ngiringan abi teh sibuk. Sareng kapanan abi teh tumat matak teu milu aub oge. Kapan teh gaduh kebon. Jadi teh gaduh urusan pikeun ngusir Bagong mah. Tah kitu kamari-kamari teh. Tapi barang nguping ayeuna aya kajadian anjing paraeh. Bisa bae ku alatan eta Bagong. Abi teh gaduh kawajiban ngajaga keamanan. Da inggis ngabahayakeun pikeun kasalamatan warga lembur. Ya tak kasalamatan urang sararea tah kitu. Nya jang. Alus keun bae lah. Sanajan ujang ka karamiluan oge teu naon dah ke Bapak mah. Bapak ngarti, ngan syukur we mun ayeuna ujang miluan daek ka jaga keamanan.
ujang tinggal daya jaga keamanan. Itu teh merupakan kehadean jang. Kapan pikeun keselamatan orang lembur? Mohon Pak RT. Kumaha kitu dina wengi ayeuna teh ngaronda teh naha? Bade kumaha kitu? Ih, nyawa nguriling we jang patroli. Bisi-bisi aya kajadian nu teu dipiharep. Bisi-bisi eta bagong teh asup deui ka jero lembur, ngabahayakeun pikeun warga lembur ya. Oh, mohon atuh sae Pak RT ngiringan bae abdi mah. Katingali kiwari aya nu datang rentang-rentang nyata Haji Bandi di baturan ku badegana nyata si Sueb. Katingali si Sueb mah bari angka ribu babawaan kaos nambah mau bekal. Jang anu ngararonda. Alah, geus karurumput geuning. Aduh. Pilih jeung sumping Baji. Aduh. Eta meni rebok itu cacandakan jang Sueb. Hihi. Susumun kanggo bekal anu ngaronda lumayan. Ikeun tenang pokona mah nu ngaronda bakal disadiakeun bekal jeung deui ngarang semangat dina ngajaga keamanan kitu deui dina jangkalak eta Raja Bagong kuring mah miharep eta Raja Bagong teh gancang katewak jeung deui kudu gancang dipaehan. Sabab can sudi rasa ning ati can sugema mun can balitungan kasih mamangok Bagong edan teh tah anu geus paehan si Pleki. Hab yakin Pak Haji mah lumayan si Pleki teh taya lianti eta Raja Bagong daya tapakna kumaha kitu Pak Haji aya tapakna tapak suku tapak suku Bagong di luar pekarangan imah Pak Haji tak kitu. Oh mohon Pak Haji. Ya mudah-mudahan we atunya Raja Bagong teh tiasa diungkulan ku urang ye. Tah kusaba Pak Haji tos hadir. Ayeuna mah urang mimitian wae atuh ya giliran ngontrol lembur ya. Wayahna ku Bapak enak diatur ya. Saha-sahana nu rek milu kana rombongan anu patroli. Rombongan teh bagi opat we ku Bapak ya. Eta kudu milu ka Pak Haji, ka kuring, ka Ki Jai kitu deui jang acim. Tah kitu. Mangga. Ceuk. Nu sejenna harita teh tanda satuju. Barang Pak Haji Bandi ngareret ka si Salud. Kiwari mah teh kitu kieu. Teu loba carita. Kamikirna alus we cenah lamun si Salud milu ngaranna oge. Saterusna mah warga lembur nu aya di pos teh dibagi opat. Pilih ganti ngurilingan lembur. Kadang serombongan cicing we di pos. Atuh nu tilu rombongan mah kukurilingan bae. Kayaan peuting beuki jempling dak nu madak buat ujuk-ujuk pika keungeun. Nu ngaronda bisa ngarasakeun aya nu aneh. Teu cara biasana cenah. Sok sana aja nu ngaronda teh lobaan. Tapi bulu punukna teh karasa ting puring kak. Najan henteu ari kadenge anjing nu babaung mah kapanan dia lembur teh geus eueuh anjing kitu deui eueuh anu manggihan makhluk halus anu ngawenehankeun tapi bet karasa we ku keungkeung teuing nah bulu punuk aki teh mah diting puring kaki sok padahal urang teh ngabring lobaan rasaan aki wungkul kitu euy. Cek Aki Jai nu keur nguriling mapae patempatan eta lembur tumaja ka anak buahna. Enya Ki uing ge ngarasa keung puguh ge. Matak aneh aduh. Alah. Mari ting puring ka kieu. Cek si Salud nu kabeneran milu kana rombongan Aki Jai. Aneh kumaha jang? Nya aneh we kapan di ieu tempat mah. Tara kabejakeun sangat atawa angker jeung eueuh anu kawenehan panggihan jurig. Tapi nah kaayaan teh mata keung kieu nya Ki. Bener oge jang. Cikan nu sejen nah sarua ngarasakeun keung euy. Bulu punuk ting puring kak.
Nyaki abdi geting puringak ya. Duh, matak pika keengen. Ya, deh, naon atuh nya euy. Nya naon ieu teh? Penting puringak ieu. Tapi keun we ulah dirasakeun euy. Urang ulah borangan. Ngan bae kudu waspada. Bisi aya trik pangindra jala. Oh, nu keur ngadodoho we boga niat jahat ka lembur urang. Oh, hayu-hayu ayeuna mah urang papait lah ka sakabeh tempat. Sok cangan ku batre euy. Jeung eta nu mawa patromak maju ka hareup. Ceuk Age Jai marentah ka anak buahna. Kaasup si Selun. Bring bae atuh rombongan eta Age Jai teh. Neruskeun deui ngurilingan ngontrol tempat-tempat nu aya di eta lembur. Berkah eueuh naon-naon, eueuh kajadian atawa tanda-tanda anu nyurigakeun. Sedengkeun harita di tempat anu jauh ti sisi lembur aya hiji jirim anu jujuringkang di antara balag-bagna peuting. Curingkang kurobas sakapeung mah gogorobasan. Eta jiri makhluk teh taya lian ti Raja Bagong. Manehna teh keur lumampah we muru ka lembur nu dituju teh hati lembur Campaka. Barang tepi ka sisi lembur, manehna teh teu waka asup ka jero lembur. Sabab manehna apaleun bisa kadenge. Kayaan lembur teh dijaga ku ronda. Sakurang ajar. Lembur teh dijaga ku ronda. Aing kudu waspada. Ulah solonggoto asup ke jero lembur. Ngan bae sia. Ulah samat ka dia ya sia. Raja dijagaan oge aing gak bisa asup. Cek eta Raja Bagong teu carita we sajero ning hatena. Manehna teh boga maksud pikeun asup ka jero lembur ting aya naon manehna teh. Asup aja lembur teh nah ereh kalakukeun tindakan anu ngabahayakeun pikeun warga lembur. Curingkang kekayep kelandapan milih-milih jalan anu pararoe. Sakapeung mah manehna teh ku kuliwadan lamun pareng panggih jeung abringan roda teu katingali cahang aya nu mawa obor, aya nu mawa patromak. Itu deui aya nu mawa senter. Atuh eta Bagong nu kacida gedena teh manehna teh mapai jalan anu sakirana moal kapanggih ku eta ronda ucing-ucingan we jeung nu ngaronda. Matak aneh eta Bagong teh kuliwed anu dituju teh unggal imah. Kadang sakapeung mah asup ka kolongan imah geus kitu kaluar deui terleng dilumpat. Geus kitu manehna teh unggal imah di eta lembur teh dipapai hiji-hiji. Ting naon mah kesudah tuh. Atuh ronda teh ieu sadar lamun Bagong teh kiwari geus kakerendepan asup deui ka lembur jeung bisa pisan dina ngalakukeun tindakanna teh. Sabab eta Bagong teh kiwari mah sukuna teh teu nimulkeun tapak. Ting mah kejuru we hamunna naon eta Bagong teh. Kituna ku ronda teh teu kapanggih tapakna sok sanajan dicangan da kapanan cenah lamun aya Bagong nu asup ka jero lembur. Tangtu we saeutik gedena lamun dicak taneuh teh sok aya tapakna. Tapi ieu mah eueuh tapak-tapakna acan. Atuh Pak RT sapara kanca teh kurilingan we pilih genti. Barang tepi ka pos reg cara dicing terus ngarobrol. Kumaha yeuh? Nah aya tanda-tanda nyurigakeun. Bah. Heuh cenah mah. Pak RT, pan bieu ge. Si Acim teh laporan kaayaan teh aman. Kitu deui Age Jai jeung Pak Haji. Naon-naon. Hanyalah syukur ari naon-naon mah yeuh. Mudah-mudahan we lamun urang teh aman. Kata Raja Bagong teh kumaha niku kelamperangan di ka lembur. Ya mudah-mudahan we atuh kejadian kamari mah mangrupakeun tindakan anu maehan anjing. Bisa wae manehna teh dendam teu wani ka urang, wanina ka anjing, sugan we atuh kitu.
nya bah mudah-mudahan baik eta Raja Bagong teh sieun aiku jelema mah sabab urang teh baruga senjata jawani teh ukur ka anjing tah kitu we sugan atuh salamet lah mulai kejadian nu mata pikarewaseun ye cik Pak RT miharep kaya lembur teh aman heueuh kejadian anu teu dipiharep nu ngaronda pilih genti nepikeun ka Janari heueuh kejadian anu aneh atuh eta Bagong setutasna beres manehna teh kakatayepan 3 kilisir ka tiap imah manehna teh balik bae ka pileuweungan geus beres aing pagawean aing kudu gancang balik deui rasakeun sia ulang lembur Campaka sanajan aing teu bisa males ka nyeri maehan ka manusia saho aing geus janji moal maehan ngaganggu manusia tapi warga lembur kudu sangsara kabeh rasakeun sia balukarna geus urusan jeung aing cik eta Raja Bagong geus kitu mah harita teh corelatan di antara balebegna peuting eta Raja Bagong teh kebat murudi ka jero leuweung wanci peuting kiwari geus kaganti ku wanci isuk-isuk katingali balebat di tebeh wetan atuh paperut hideung geus dingrai kasih ngraikeun ku Sang Surya anu mirat nyangan jagat kayaan kiwari jadi caang manuk recet di sarada ayam raung patemala nu ngaronda teh geus balubar geus baralik we ka imahna sewang-sewangan dibarung ku perasaan anu regreg sabab kayaan teh aman pamikirna heueuh kajadian anu ngabahayakeun atawa anu ngahariwangkeun ngan bae harita teh kira-kira wanci pecat sawet di lembur Campaka teh gujrud pimitina mah hiji imah nya tadi imahna Haji Bandi sabab Pak Haji teh harita cikitu di Ibu Haji rewaseun sabab harta bandana teh nu ditunda dina laci ngadadak leungit kaya ning emas jeung duit lain Pak Haji ka mana atuh kapan ngaronda ke peuting teh ieu emas jeung duit bet eueuh Pak Haji nah poho dinunda kitu naon Bu naon dedengan teh emas jeung duit leungit nya emas jeung duit eueuh di tempatna Pak Haji sugan Pak Haji dimindahkeun heuh teu mindahkeun Pak Haji mah ka mana atuh ka mana bawa aya nu maling Pak Haji aya naon kitu Ibu ieu duit jeung emas radadak leungit Nyai leungit teh pupuguh lamun aya bangsat mah meureun kudu aya katingali urutna nu nyok ka jandela atawa nu asup ka jero imah ka mana atuh nya aya nah bener cikan uang pariksa ku Pak Haji ngarita teh Haji Bani teh mariksa ka lalaci bener we duit jeung emas teh eueuh nganu jadi aneh teh kapan ieu teh kuncina teh tetep we kitu kunci tapi eusina eueuh cek Bu Haji aduh ka mana tuh ka mana aduh aneh teuing moal ku tuyul kitu nya duka teuing atuh Pak Haji kumaha atuh geus kieu laporan ka Pak RT ieu nah atuh nu ngarona teh bet kacolongan cek Bu Haji hadeuleuun atuh gula giru harita teh Haji Bani teh laporan we ka Pak RT barang tepi ka imahna Pak RT teh lah di dieu teh geus loba jelema nu sarua keur laporan ari laporanna teh sarua jeung Pak Haji yen duit jeung perhiasan nu aya di unggal imah teteh lah geus leungit teh bubugu beh saban imah nu baroga harta banda mah beak aduh kumaha atuh nya aduh aneh teuing teh Pak Haji lain Pak Haji wungku ye anu leungit teh lah kabeh warga lembur ge loba nu laporan ye aduh nah bet bisa kitu aneh teuing kapan peuting teh dijagaan ku urang eueuh naon aduh aneh teuing ceuk eta Pak Haji alah kumaha atuh nya aduh
Teteh lah puting tadi teh aya kejadian anu jadi kanyahoankeun ku urang ya. Aya nu geus datang ka ieu lembur ngalakukeun tindakan kejahatan. Bisa jadi. Moal ku tuyul. Jadu kaya kuring ngican bisa mastikeun nah saha anu ngalakukeun tindakan kejahatan ya. Oh, pokona kudu gajang ditindak yo. Alah, duit modal beak ke paji eta Pak RT. Kudu tanggung jawab ya kumaha ya. Ayo makan duit sakituna dadar bat leungit atuh. Lain perhiasan ibi ya. Ngan sakitu-kituna warisan teh nu jadi salaki. Bat kedadak eueuh. Saha tuh kasabalana nu geus wani-wani mauk tehnya. Mau ge puguh ke kaleungitan ieu teh. Kaleungitan emas 50 gram taeun teh Nyai. Ma teh geus maranyug reuwas we kitu meh-mehan ngalanghar. Tapi barang diinget-inget deui. Rasaan teh kapan mah teh da teu boga kitu tah. Ngan gujurut we batur kaleungitan mah teh bat sarua rasaan teh boga emas 50 gram anu leungit tah kitu. Ari emak mah sakamana bae. Nu sidik mah abi ya abi. Aduh, aing perhiasan teh leungit Pengaring teh warisan di almarhum teh kitu. Tenang ya, tenang. Ieu kejadian teh lain saurang. Lamun urang geus kadatangan ku Bapak Maling anu can kanyahoan ya. Anu geus nyokot sakabeh harta bana warga lembur. Ukituna Bapak rek yakeun badami riungan jeung warga anu sejana pikeun aruntik sugan-sugan eta jalma jahat teh gancang katewak atawa ya tanda-tanda anu nyurigakeun bisa dijadikeun acuan bikin ngudag jalma jahatna ya ceuk Pak RT. Atuh geus kitu mah saheulaanan mah eta riungan ulah lapor teh bubar hingga cenah Pak RT kajakan urang lembur jeung inohong eta lembur pikeun ngayakeun sawala atawa badami euleuh mitra. Waktu saparantos kapan deui cag heula urang tunda jejara carita Sisilut Balan Siluman Bagu. Duh tadi urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh mang pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.